Dewek mah pang cebuki-cebukina lauk menang musyuk we. Nah kitu Kang pada upan aku cacing. Lain cebuki we dewek lauk menang musyuk mah. Mun yang ngagoreng, mun yang mais, acawa mun yang belum tah eta mah pangabuki dewek. Hehe, atuh da lauk atah mah sarua jeung ucing ya Kang. Euy, ngobrol-ngobrol soal ucing dah. Panjewek teh boga ucingnya eta ucing ngajengkelkeun nya. Aduh, ampun ingat. Ngising ki sakadaekna di mana meni. Di mana wae na kasur, dina kursi pokoknya mah geus sarujit ye ka. Bikeun we atuh Kang ucingna kanu hayangeun. Nya eta barudak we cipanujueun. Tuluy dikumahakeun atuh Kang. Nya ku dewek teh disakolakeun we teh ucing teh ka tempat khusus latihan atawa sakola ucing. Kumaha tah Kang hasilna? Memang ayeuna mah aya kemajuan ucing dewek teh euy. Tapi mun geus asup ka WC eta aya kana 3 jamna da eta pan bari udud jeung maca komik sagala.